Sekretaris siap? Siap. Bodyguard? Non bos. Ayo orang milih ke kebon. Kawan nak? Kebon. Terima kasih mobil nak. Kabar gini, ayah tukang papan sayur mangkat pribadi. Kuma. Lempang we, ayo. Nah, bos, itu lempang. Kira ke nama ih. Baheula lagi. Lempang. Kemana-mana lagi ka sawah lempang. Oh, yang satu ayo. Ayo. Ke payung mah. Ayo mana tuh ke panas. Cepat. Nah, Ayo. yuk. Mana payung teh? Oh, yuk. A few moments later. Tuh, ya hayang dahar, terbuka duit, duit. Yang minum haus ieu teh. Duh, kudu ka mana ieu teh nya? Aduh, anjing. Aduh, obohan deh ieu teh. Duh. Hidup aing sedih amat ieu teh. Aduh. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua? A few moments later. Kemana sih bos? Capek. Tadi tuh ke kebon heula bari tuh, milik. Jauh amat. Bodyguard, siapkan duit. Mana sih bos? Kentoing, gimana kos gitu? Saya itu bro. Berapa duit bos? Ya, payung nasi bola. Oh, oke. Berapa duit? 2.000 nya. Ayo sia, kalau 2.000. Berapa duit? Nu gede na nu gede. Itu ya. Bisa bos, tuh. Gas. Yuk kemana di? Tanya bos, tanya. Gimana, Mang? Ti ditu ti luhur. Mamang geus dangcan. Acan pugu. Di kamari yuk ge. Ya tuh sok meuli. Meuli ka mana tuh? Ke warung di layanya. Oh. Banyak kan mau mobil tadi teh, di gampang. Lempang wae sih, dia jadi bos ge. Biasa anaknya lempang ka mana-mana ge. Aduh, aing isuk kan menang-menang cendaang. Itu ngapar. Waktu terhenti, tak kau sadari. Masihkah ada jalan bagimu untuk kembali? A few moments later. Panas bos. Ke payung pan. Si boga bos teh bager amat sih. Heuh emang lagi bager, urang betah di gawe jeung manehna. Ya di sini lagi. Penuh mah cager dah mang. Alhamdulillah. Saya Bodyguard. main ayo kebun saya na ya Nu urang. buka kebun anak hebat euy ieu astagfirullahaladzim Yang bodyguard. bodyguard teh mah kebun jagung bisa meureun bisnis lah Bisa. baraha kieu hektar 500. nah aing ngomong jeung penuh gua deh Sok atuh ngomong lah. 500 mah belum 500 ting atuh panang baturan sia teh leutik Kedeng. 200 lah 200 lah Cepet lah, cepet. Naon Asia bos? Nggak jual kos kieu. nyambung Cepet. aing ngeunah bodyguard teh pecat tuh gitu mah 200 lah nya
Deal 200. Ulah, kena 500 sih ya. Ih, nggak jual. Terus aing pan bisnis yang penuh. Tinggal jualnya sakitu. 200 500 dah. bener barang. Bang Gabe, pan sih boga kebon deui ieu. Kebon jagung. Ih, toh, bung. Teu ieu ah 500. Nah, ngamal amat bang kebon kieu 1 hektar aing menten lagi doang. Wah, 500. Bere mah 200. Naon deui ieu? Astak. Iya, bagi kieu nu datang teh. Atuh. Terus. Itu ah. Itu. Masalah sih kebon teh. Mah iya, bisnis lagi aing penting ieu malah. Bisnis lagi aing. 500 baik tuh. 200 tuh bos lagi. Wah, bau ya. Bereken Berting lah, Mas Ege. Mana tuh sertifikat tanah nah. ayah di pakai dicopot kayak mah Tuh aing. Dealnya yang di kabaran dia lah. 500. Sudi aing sih. Ada itu, kat, yuk. kemana Ayo. Mana deh? tadi tuh kebon Iya bos, 2 poin jadinya. Oh iya teh kebun kamu bos penuh kabeh. lain titipan ti Allah. Ay siap mayu mata sorangan. Mana saya capek ah. Tadi ya Tadi kejuaraan mau mobil, astag. Goblok. Yuk, bos. Ayo dah. muat Ron. Ayo. Mana panen? Nah itu bed itu Rajitin kebonan ge. jambung digaji. Duit cepet jeung naon? Ya, 500 di teh, kaburak juta di teh. Lanjutin mah ge kebonan geus lah. A few moments later. Kemana bos? Iya rek bayar imah. Oke mau duitnya. Boba Bawa itu. 3 bulan jadi gaji yo. gampang gaji mah. Capek. Udah amat bos. Atuh heula. Ke mana ya teh? Ini gede amat. Iya mama ini yang kudu miliaran ini mah. Lain miliaran. Orang lima gede lagi. Lebih gede itu ge. Ini boleh mah. Boleh lihat tuh. Ayo. Ke pernah mana? Tangkel rezeki ki wae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bos keus kieu. Ulah rendah kan mana? Mana bodyguard ya, bawa bodyguard tuh. Ya, bodyguard. Tak perlu di bodyguardan ini. Mulai mah semegah kieu. Nah, rek narang ka dieu. Bayaran mah ya imah. Kalau kampuh atuh. Ih, boleh ketat kan. Bodyguard keluarkan duitna. Bos iya tuh, ieu bos loba duitna. Ketat duitna tepokeun. 2 lieur. Kajen lah keur lieur engkau ge. Keluarkan duitna. Goceng. 2 lieur. Goceng ge. Meuli anak kaya. Heeh. Anak kaya nu beureum Heeh. sakitu mah. 2 lieur kajen 2 lieur. Kudu direnovasi di kesetik lah ya. Tuh iya. Ah, minum saja mah. Nah, geus galon cair geus aya. Bisa bro. Kumaha bos detil mah. Dia bae aja lah. 2 lieur. Balian. Keluarkan duitna. Nah, bodyguard modal nu kos kieu. Pecat. Enggak gareun. Nah, anu gagal nu kos kitu. Koper di tukang. Astagfirullahaladzim. Sepatu 20 ribuan anu digigir jalan. Sarwareun jeung bos. Nah, astagfirullah bos nu kos kitu. Nah, duit nah. Kita tinggal ngecek. Ah itu aya geus dieu mah tinggal ngecek-cek heula, tinggal berarti lamun geus cek. Tinggal orang bawa pamajikan orang jeung anak orang angkat. Cilok aja mau payung ke jero. Ulah lah, nanahonan ber-AC men. Oh, norap pirep. Astag, iya nu kieu ye dipecet terus gitu naon. Ngaco ya. Biasa ngomong gelis amat. Biasa. Sah. Jadi ulah macam-macam, ulah macam-macam cici. Tanya
udah rilis amat sob. Si orangnya sirik kita tadi. Ayo cuma lihat aja. Yuk. Bisa tuh nanya nah. Bisa. Wah, bisa nanya kepada itu soalnya data. Ya teparan kita cakelan. Kamu di imam halus mah boga imam kan bos kieu. Ini pada sesuatu dot tadi. Ora esek karena kun. Ayo kita cakelan yuk. Mesti raga. Cakelan, mesti raga. Cakelan. Ayo. Nah, ya di jam sholat. Maaf soalnya kotor tadi dia. Astaga dulu lah. Ih, Tadi aman. Jadi kemarin dia nyewa pembantu 10 cuma tadi bayar. Jadi kalau labur tadi. Tadi sholat. Kita kamar mandi yo. Kita kamar mandi nasok cek. Tuh, kamar mandi. Lain tempat mau jahit ya. kan wajahnya itu lain. Astagfirullahaladzim, anu kos kieu jadi bos duk itu tempat ngojay deuhan. Tempat mandi paranti sabun-sabunan eta teh. Caina mana? Caina eta engke keranan sorangan modal deui. Cek naon deui cek? Deui, ha? Mana deui? Ruangan. Ruangan. Tah lamari geus disadiakeun ku urang. Tuh. Kedeu poe ki mana lampu? Astaga, bukan kacamata. Goblok. Tuh. Ini dia tuh, sedang naon bahaya tuh. Anak ayam. Ini bandingnya Superman. Oh ya tuh, emang orang teh amureun. Tuh, pemandangan ge alus di dieu mah. Nyaho tuh itu pabrik usaha tuh. Peno aing teh nyaho jelema nu. Godong. Pak itu teh ieu bos nareun. Kemana wae, Mamang? Teu nyahoun. Aduh, tadi tengil teh. Iya, peno. Jelema teh bager cenah ge. Tadina jelema emang teu boga, tapi ayeuna bager. Tuh iya peno, iya. Iya bos urang. Teh Neng. Iya bos urang. Hampura urang tadi hampura. Tuh. Ya, beneran di teh peno? Peno iya. Hampura nih bos, hampura. Ya sugan teh lain mah peno, cek urang teh. Pengusaha iya. Ngomong rendah teh di dinya urang hampuranya teh nyaho urang teh. Urang teh hayang wau sabar nu ngaranna peno teh buka itu tuh perusahaan itu teh. Hampura we nya teh nyaho. Nama deal meureun jadi tapi nama lima mah. Jadi Mohon Mas Peno. Kalau hampura urang tadi ngayakeun ka di dinya. Kajen. Yuk, enak. Kumaha deui? Anda rek langsung di cicingan apa rek mana? Paling balik heula kan udah ditu, oke tinggal dirapihan deui ieu. Oh. Oke mawa. Berarti orang kayak kadang tas maghriban orang langsung bawa pamajikan orang. Ah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nyalakan lonceng agar kalian dapat notifikasi dari kami selanjutnya. Ulah pokok subscribe. Baby. Untuk pemain Jamal Vlog masih kena kurang ya. Bila mana yang norek miluan, awewe ke lalaki tenan dia tinggal datang, bisa datang ge. Tayangan we Facebookna Jamal Saputra. Hubungi di bawah ini. Di handap kayak diberekeun ku urang. We anak ieu aya, tenang. Kalem bisa di komen. Pokoknya mah loba-lobakeun subrek nonton. Terima kasih yang udah menonton. Ulah bosan-bosan nonton video orang, sekali, 2 kali, 3 kali, pokoknya terusan aja nonton biar keren. Keren toh? Keren. Pokoknya tuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.